Dulu tumben ulin ka dieu. Aduh, yang nempo manjangan Mang Icas wae cenah rame wae manjang mancas ya. Alhamdulillah. Syukur atuh. Banyak modal ngebabon cenah batur. Eta mah milik atuh. Geus yang lagi milik. Iya, ieu mah. Oh, ka menang hadiah. Oh. Kabel atuh apaan sama? Alhamdulillah menang musuh apaan sama. Si timbul aman ya masih timbul. Ah, udah kata batu euceul ke mana meureun. Ih. Lancong meureun. Bukan awewe gitu ge, da moal aku kawen positif. Iya, dai. Ketik-ketik ge jelema meureun. Sugan udah ekeun. Mulai ekeun kasih timbul kurang mah tadi bari jeung pangapurukan atuh mangkara 1000. Bere tanda sapengki. Emang yang pemajian ieu mukana jam berapa emang? Jam 8, Bro. Jam 8 berarti geus beresnya. Beres. Esun urang mukana teh sore gitu ti jam 3 gitu di kapeuting tuh jam 8 geus beres salat, beres kabeh lah. Alus saya kita mah naon asuban urang bisa geus mulai gitu magrib gitu. Di jam 8 di jam 1. Ya yang penting ulah ngaganggu lah. Ulah ngaganggu anu ibadah aja sama di mana wae atuh rezeki mah. Mau emang geus lah. Iya, ngomongin 2 tahun. Ih, kayak orang ada yang ngecana memanjangan Mang Icas ya di bahkan wetan sana. Rame banget gitu aturan nyai ulin ka dieu terus teh bisa teh. Assalamualaikum. Salam. Timbul tadi ngomong orang panjang umur nah. Mereka mana? Biasa warawiri wae guru jalan-jalan timbul. Atuh daripada eta mah beuh mending pangusupeun lauk gitu jeung guru. Boleh tah. Menang duit atuh. Duit teh wae, Pak. Lah, kudu atuh. Ya rokok ya guru. Hah? Rokok mah timbul asem. Nah, mati motor mah rokok iya. Aya korek. Bener mah korek doang. Timbul tas tukang kelas. Bisa we mang ah. Ini kan tukang kelas. Aduh, indah banget kan geus ngarokok. Orang korek timbul ini. Duh, aing mah teh bang korek menunggu. Nah, kudu korek kudu dibawa. Iya rek nguseup. Langsung kayak timbul lah. Urang yang lok lele. Timbul dia. Pangusupeun dah. Boleh. Timbul di kancing yang berapa kilo guru? 10 kilo, 5 kilo. Hiji ge nu penting gede. Wah, pas menang babon timbul segede kieu meunah. Emang di mana timbul? Ya lempangan jalan-jalan. Ting puting euna tuh. Naon teh? Nganti duiteun, guru. Karena nu kadi mencina menang rokok ieu timbul. Yo sih mah lagi rezeki eta bol. Gimana wae rezeki mah mang lagi. Rezeki mah menang belasin jadi mah jual. Pasti di rezekian. Jadi timbul kudu semangat kawe teh pasti aya jodoh jeung timbul. Ulah putus asa. Doakeun. Ih, ngadoakeun ku ge. Jadi kumaha ya, nek dipanjingkeun moal. Bara duit 5.000 meureun. Ya. 50 guru. Wah,
50. Receh, timbul. Lah kalau desa gede kieu babon. Aduh itu timbul aja. 50.000. 50.000. Duh, 50.000 jeung mancingna. Heeh. Tah 50.000 jeung meuli rokok jeung meuli kopina. Jadi 100.000. Lah emang mancing teh kan butuh kesabaran, melatih kesabaran. Bener Kudu kayaknya sabar kudu sampai ngerokok, ngopi mancing teh. Nah, tuh ngerokok tuh ngopi mancing bete. Pinter, karena ngomong cantik timbul mana guru meleh. 100 nyata. Jeung 90. Tah teh jeung timbul ngopi ngemih meureun tah. Beli rokok sabungkus kurang, di ditu rame guru mau di kopi emang segelas. Segelas kurang merah. Encan ngemih. Ih, 200 lah itu beli rokok 3 bungkus. Kan rokok teh naraek meureun ayeuna teh. Moal mahi sabungkus mah ulah pelit. Enggak tuh. Ampun lah timbul lah. Ini eleh wae guru mah ampun bawa kayak pinter bisa sini kok pinteran terus. Ayo susu ya aduh. Gurih. Barokah pasti menang lauk loba ya. Amin. Amin, Bro. Benek balik. Mana? Ya, Man. Itu. Aduh. Ya, nyantai, rokok menang, duit menang. Ya masalah mancing doang ya liar timbul. Bisa mancing deh. Jangan sahnya. Jadi lemak dia lah. Kemana guru ya? Balik lah cina mang. Cenah yang enau. Oke, ku timbul mancing ya. Timbul dik mancing. Udah kita emang. Ayo duit mah. Galede kan laukna. Oh tuh good. Oh ya, tuh mantep nih gitu mah. Timbul mancing ya. Nah. Mana pancingan? 30. 10 tuh buka duit, buka 10 nah tadi mau dirokok. Satu kajian jeung guru ieu. Jeung guru lain. Hah? Di titaku guru. Oh, siap. Eta duitnya di guru tadi 10.000. Ya, mancing lah. Sing menang atuh nya. Amin. Aing ieu lamun lain anak buah guru, geus dipepecah. Mau kayak lauknya ya. Menang 5 kilo macam bisa pakai nah, itu teh. Gagal sih mancing. Mereka guru ya. Ya bisa mancing. Nah, segala mancing lah. Ya resep itu bisa kayak lah. Pakai prilat mah. Aduh, sing. Lauk disaring. Emang dina ember. Kegedean orang nih anu panai lah nya. Ya, umpan lele. Make keong. Heeh. Emang daekeun lele make keong. Iya kan tilu kan ngan 10.000. Ayo diam. Oh, kudu hese ieu lele mah.
pinter sih. Iya tuh. Nyawa. Sok nempo YouTube apa? Iya, maka datang po YouTube kurang atuh. Naon ngaran YouTube lah. Karsim Channel. Kalsim Channel. Ketimbul tempo lah. Oh, buat tah yang umpan naon timbul. Enkeong doang ya. Lain. Maaf. Tempat tuh. Coba iya umpana yang menang dia lu bener banget mantap mantap Enggak mah hiji. mahi yang digoreng ini mah mantap mah oh plastik namang Udah ngatur nyawa telanya. nah digoreng aja bawa balik ah ya biar enggak guru mah gede banget mantep timbul mancingnya itu ya maksudnya oh lah Ini kita gurunya. ya baiklah ya non Mang Cas Assalamualaikum pelem banget terus ngadang lele ngarokok Waalaikumsalam Kenapa nih? Ngopi. Buset asal subuh awas ya betul. terus ngadang lele mantep banget lele bener Lele di mana? aing mancing tadi Wah, set gede banget aing mantep lah Asli. gua yang libur waduh. Ini mah Gening libur bisa ngusap didinya. aing ngaranna ge timbul emang Cas sieun Be aku sorangan lah. bat aing segede teh aing be aku sorangan lele Buseng deh. digoreng gua aing Ayo 5 kilo. aya 5 kilo Gede atuh. ya aing tinggal ka Mang Cas dila mancing Hmm. ya atuh buat aing narik kenceng banget ih, gede ya Kayak barang atuh ngusap deh Mang Cas. era aing mancing sama ngerakeun sama Buset. amatir kene atuh aing Sok ngece didinya mah. turun derajat aing ngan mancing sama jar terus cuma mancing lauk sisi melik betok aingnya itu level jeung aing jar Sok ngece. Orang buktikan aing kayak suka di Mang Cas. itu sudah aja Si timbul ya, menang tuh supaya kan kamar si berduit kudu menang siang burung sebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Tuh, Kang Red, rek nyiapkeun joran lah jeung isukan nguseup lah. Ya. Kamar Boleh, ya? Bro. Nyiapkeun joran. Isukan orang nguseup. Ya. Assalamualaikum. Salam. buru deh kumaha timbul tanyakeun pasti ayo buru lah Kumaha? Ngusep menang kan? ngopi ngurup Ayo, kamari ngusep menang tuh. aduh yang mana buru Pira aku tuh menang. Pan lokal loba di Mang Cas lauk. itu guru Ih, bu, kajian ngobrol ke orang mah. Ya. Tapi orang ngobrol ke orang mah.
ade jujur di mah hese bol yang kejujuran teh yang kepercayaan mah hese geus percaya sekali nyoba pasti kejujuran bisa bol mau cuma menang bicara menang menangnya dahar tuh timbul digoreng ya karena naon yang digoreng udah dijual betul Jadi naon digoreng. naon digoreng asal dijual gitu nanti bang kita itu mau diikhlaskan yang mau timbul jujur gitu. Jadi kumaha guru? Ikhlaskan cek guru tadi. ikhlas guru mah yang penting timbul jujur kudu jujur jadi ngomong kumaha ge boy Ya bener guru ikhlas nih. ikhlas yang penting timbul jujur menang hente gitu maksud guru mah itu masalah kita ngumpul kajian teh yang penting ku timbul eta lauk teh di dahar ulah ngalakon dijual aja ikhlas Nuhun atuh guru aya kitu mah. jadi menang lauk teh menang teu bol ngaku wae ecek guru pasti menang sih cenah aya manjan di mangitasah lauk mah loba mau anu gagal ieu geus didinya mah cuman umpan orang kudu bener alus kajian boleh di kadahara kumaha lauk mah guru mah ikhlas bener ikhlas Nuhun atuh gurunya. Timbul balik lah ya guru. balik Nek salat maghrib lah. Assalamualaikum. Heeh. sholat maghrib jam berapa sholat maghrib si Timbul ini rokok ge eueuh sih si Timbul geus dibawa rokok aduh budak teh ampun dah geus lah sholat isya waktuna ieu mah maghrib ge Timbul